Wih, aya si bapak. Bapak icalan naon ieu teh? Parabot dapur. Parabot dapur senal pangintennya. Parabot. Ya Allah, teu sepuh yeuh. Bapak kawin di mana? Tapi Jawi. Di Ciawi. Oh, dugi ka dieu tiap dinten sok duduk heula we. Tiap dinten. Tiap dinten ka dieu. Kontrak jadinya di Panengteung. Ngontrak di Panengteung. Ya, Nyanakan parabot. ya jalan parabot. Tapi nyanak deui parabot tawa balanya nyalira. Balanya nyalira. Oh, gitu. Ai ieu nama sareng keluarga di dieu Bapak ti Ciawina. Sareng keluarganya. Ya. Mohon sadinten sok kengeng sabaraha Bapak? Ya paling oke kadang-kadang kurang 10 kayak itu. Kadang-kadang kur 50. Ai ieu teh tiap ieu Pak, tiap Bapak ti kapungkur atau salami icalanana? Suami Aya 2 tahunna. Heeh. Tuh kieu we nya geuning aya senal istri teh geuning. Aya mangkok, jolang. Nya ieu si Bapak ieu masih ditanggung nya batur masih geus kana motor, ieu mah masih ditanggung gitu. Karena motor mobil mah. Nya. Ai Bapak Yuswa sabaraha tahun? 65. 65. Ai keluarga nya tos ieu pangintennya murang kali di marana? Barangkali mah di Lemur. Di Lemur di ditu di Ciawi. Nya ai ieu mah Bapak di dieu khusus kanggo usaha gitu. Iya gitu. Ya mudah-mudahan cing sehat teh Bapak nanya cing ageng rezekina. Mohon cing pajeng ieu icalanana. Mohon. Amin. Tak gitu Pak. Ai ieu tiap dinten sok nguriling sok ka mana wae Pak? Ka ditu ka Pamecelan. Ka Pamecelan. Dinya ka Babakan Cigugur. Ka Babakan Cigugur. Nya ai kekengengan mah nya rupi-rupi kadang ageng kadang alit pangintennya. Kadang-kadang saya. Oh, gitu. Nya. Ieu teh balanya heula Abah teh. Balanya heula teh. Balanya nya mode panci kitu eta naon eta teh? Senal tak geuningan. Aya senal tuh. Nya gitu tah. Tapi teu aya ieu murang kali alit keneh nyakolakeun gitu tah. Beban teu seueur teuing kanggo nyakolakeun. Henteu. Datos arageungnya murang kali. Keluargaan. Tos keluargaan. Cuman etang-etang tak kitu Pak, mudah-mudahan we nya ieu teh da direjekian usaha naon-naon ge. Mohon. Ta ayeuna Bapak upami sebelum di dieu usahana kana naon? Ya, tani. Lembur mah tani we. Nyawa. Kadang lauk ieu ge lamun aya kendalana panginten nyobanya. Upami hujan pangintennya hese ngider. Ai harodo mah rek ka mana-mana ge urangnya mudah-mudahan Bapak cing sehat pokona namanya. Ngan ieu teh abdi teh ya aya sakedik bah tapi ageng henteu nya. Nu penting mah ieu. Ieu we hatur nuhun bah. Sareng Bapak naon tadi teh nami teh? Bapak Sueb. Di Tasik tepatna Ciawina di mana? Di Cihampang. Cihampang? Ya, Ciawi daerah kela Ciawi teh di Tasik teh seueur aya Ciawi Taraju. Itu badian Tajapola. Nya eta mah Ciawi rada kota we kitu nya. Nah, itu rada kampung. Muhun upami tani. Tapi osok mudik ke Abah gede ka itu. Wih, Sasasi sakali. Muhun hatur nuhun mangga Abah. Assalamualaikum nya. Tah ieu aya sakedik kanggo teh abdi.